Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa sabekrebar dongeng Sunda Mang Cecep Gorbacep anu satia satuhu manco di mana wae ayana. Dina danget ayeuna urang neraskeun hanca dongeng Mojang Geulis bagian ka-18. Ieu yasana Bapak Entang Sumarna. Sateuacan dipedari ya dongengna sakumaha biasa ngahaturkeun rebu nuhun laksa ketika bingahan ka anu tos satia satuhu manco ngomen oge ngalaik kana ieu dongeng-dongeng Mang Cecep Gorbacep. Mudah-mudahan eta kasayan dibalas ku Gusti Anu Maha Suci. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Sumangga supados tinyang kolong ting kana waktos wilujeng ngadangukeun. Ibu sawer sandi warnai barang nampanan surat tuluy dibaca serta tetalangke manehna pamitan ka sinden-sinden nu sajana jeung kapadalang. Kitu deui kaparana yaga yen manehna mah rek hindit nyaosan pangangkir tinu kagungan hajat teh. Barang geus rog ka patengahan bumi para tatamu manis sirikna teucing jarang hok nempokeun rupa ibu sawer nu sakitu geulis manisna. Kabubuhan marah mai paromanana. Kayung yun pisan jeung tindak tandukna gek ibu sawer diuk dina kursi. Pada ayah pikir saeunaon kitu nu mawi sim abdi diangkir ku bapak kalihna ibu teh. Kieu nu mawi ku bapak di panggung enggal diangkir teh. Itu pun anak nembe nikah. Nu ku neng tadi disawer bet kamemeut saweurna teh hoyong direncangan dihibur ku salira neng. Kangge sawengi ieu mah duka atuh da jol-jol aya kahoyong kitu wae. Tina kituna ulah kirang-kirang nyari do panggalih we mugi kersa ngahibur pun anak tuh di pajuaran suruh mama Suganda. Oh, rupina moal matak ngaganggu kanu nembe pangantenan. Margi abdi mah sok sieun majah eta we ngaganggu. Heug karaos teuing ku abdi ari nu nembean mah. Cik ibu sawer bari saterusna imut ngagelenyeu. Katempona ku para tamu bangun nu kareueut atuh pating kareta bibirna kitu deui pasudia najan panganten anyar ge dawatakna mata karanjang ih teu boleh we bangun nu uroy. Ih teu kasebat ngaganggu ieu mah neng da kahoyongna panganten mangga we ulah kagungan manah asa-asa saur mama Suganda ari pasudia gawena ngan hahahehe we digonjak kitu teh. Mana atuh enden teh sanes di dieu heula ngadongeng sasarengan di kamar wae geuningan neng keun ku ibu urang saweran. Ibu neng 4 nembalan serta terus ka kamar neng 4. Nyai tuh ibu sawer teh parantos sumping mangga aku nyai atuh angkir ka pajuaran. Mana bu keun ku abdi urang angkir. Neng 4 ibu buranjat keluar ti kamar neng sandiwarni ibu sawer teh barangkok patepung jeung neng 4 nyeh imut ngagelenyeu sarta pokna. Ya penden ka dieu sareng ibu. Leuh ku geulisnya geuning ieu mah Mojang Geulis we. Nah enden beuteun nongton ka payun. Kapan itu teh nuju ngahibur salira enden. Sumuhun mangga bu abdi nyanggakeun salam ka ibu. Cek neng 4 bari ngasongkeun dampal leungeunna. Ibu sawer jeung neng 4 pada patarema leungeun sarta itu ieu pada nyuh nyeh imut nu sarua matak pika uruyeun nu ningalikeun. Atuh para tamu bari marata simeteun wae kabeh netep dua Mojang Geulis nu sarua potonganana
tutur gelisna jiga nusa kembaran ngan rada beda dina dadag pangadagna eleh jangkung ku ibu sawer saeutik. Dilebat wae atuh Bu ngobrolna serang abdi. Ning empat ngejakan ibu sawer ka kamarna. Mung eta we ibu teh sok gaduh curiga ari kanu nuju pangantenan mah mangka nembean pisan ku ibu diganggu. Atuh moal tiasa ocon ke ibu sawer ngagonjak bari nyerenge seuri. Sarerea pada milu seuri lucu ku gonjakna ibu sawer keur gelis teh behar budi jeung galeh geh deui. Ibu mah sok kitu wae nya. Ning empat nyiwit ka ibu sawer bari ngadelekan. Sawios atuh enden daku ibu oge karaos kapan ibu ge sami-sami we sareng enden pada parantos ngaraosan pangantenan. Ibu sawer bari ngusapan kana buuk neng empat bangun kacida pisan mi kadeudeuhna. Kira mangga atuh Bu, urang kapajuaran kapan sur ibu tadi bade ngahibur ka abdi. Kirang sugema panginten dihibur ku ibu mah. Da sakedahna oge dihibur ku cara oge. Ibu sawer bari nyerenge. Alim geuning kitu ibu mah. Sok ari taeun teh. Neng empat ngadalekan ibu sawer rada ngahulang bari neuteup ka neng empat. Tuluy imut ngagelenyu. Mangga atuh ari palai-palai teuing mah dihibur ku ibu. Nanging ulah lami-lami nya bili ngaganggu da ibu oge bade wangsul deui. Sumuhun sakedap we atuh tembal neng empat bari nyerenge sarta ngenyang leungeun ibu sawer. Hapunten wae atuh kasadayana sareng kalintang mundut dihapuntenna. Kalayan widina teh dinu jadi carogena mergi kapalai tuang rai dihibur heula saurna teh keun urang pangdongengkeun nu rame atanapi pangidungkeun. Ibu sawer teu weleh dareh deh. Mangga taya wagelanana cek pasudia bari manggut kitu deui sarerea pada manggut. Neng empat panganten gelis di kaleng ku ibu sawer nu sarua gelisna dibawa ka pajewaran nu beunang ngareka jeung ngahiasan. Listrik di kamar panganten dihaja diterapan tilu rupa, aya anu beureum hejo jeung aya anu bodas. Tidinya hordengna ditutupkeun deui neng empat gek diuk sisi ranjang harita keur meneran pisan disorot ku lampu hejo. Neng sandiwarni neuteup ka neng empat bari ngajangjan nangtung hareupeunana salila-lila ngahulang. Ningali kagelisanana neng empat kumaha teu rek beuki tambah gelisna atuh da meunang ngahiasan juru hias panganten. Rambut anu galing montang amis sau dina tarang anu teja mentrangan halis nu ngajiriprit kawas jelera paeh. Hidung mani malas kawantu keur hideung ti kudratna ditambah ku juru hias disetripan ku sifat halis bulu panon carentik kawuwuh ku panon cureuleuh. Ibu sawer oge ngadadak nyorodot tuur senajan pangadag awewe oge cek pikiran ibu sawer. Paingan atuh pasudia mani dibelaan ti susu ti dungdung melaan hayang menangkeun neng empat teh da sakieu gelisna. Kunaon ari si ibu ka abdi teh bet neuteup wae. Neng empat bari nyeh imut manis atuh da resep ibu mah ku gelisna teu sangka mun seug ibu jadi pamegat jigana kajen dibelaan dipaling. Ibu sawer bari rada ngarenjag serta tuluy nyampurkeun gek diuk gigireun neng empat. Ibu mah sok muji da abdi masak kieu goreng patutna. Da sanes pedah dipayuneun atuh muji teh ibu mah. Laras-laras bogoh ibu oge kanden teh upami pamegat mah tembal ibu sawer bari ngusapan ka neng empat. Bade naroskeun laras ibu nu nyerat dina kertas ieu teh. Neng empat bari nembongkeun nu tadi dipintelkeun jeung duit teh. Sumuhun ibu, naha kitu ngangge helok? Tanya ibu sawer bari imut serta neuteup ka neng empat. Neng empat ngelayanan neuteup di barung imut. Nah ibu ngangge palai ngahibur ka abdi sapertos nu parantos uning wae kana katerawasan batin abdi. Atuh da ibu ge terang kana paroman hiji-hijina jalmi teh den oge sanaos bari nuju direurahkeun. Katawisna ku ibu mah dina manah tetep nuju gandrung. Duka naon nu nuju dianggo emutan ku enden teh. Ibu sawer nyarita kituna teh bari ngaleng ka neng empat serta ngusapan pipina nu lemes. Neng empat ngarasa sugema asa boga nu mikadeudeuh
Damun teu kagok geus nyebut ibu mah pantes nage cece nyebut teh lantaran moal sabaraha gesehna umur anjeunna teh. Nah ngange palai uninga kana katerawasan hate abdi sanes kanten ibu teh. Kinten-kintena upami disanggemkeun bade nulung ka abdi. Sabangsulna enden, nah enden bat ngarawas ka pimemot ku ibu. Dugi ka kersa manggil ibu ka pajuaran, nu sakieu kasebat pajuaran hiji widadari. Nunuju derendengan sareng naon pangdugi kajol-jol micinta wae ka ibu teh. Mangga eta we heula pertarosan ibu waler. Upami parantos diwaler engke ku ibu diwaler di pertarosan enden. Duka atuh Bu, parantos kitu we panginten batin abdi teh. Kedah katari ku salira ibu. Ngawitan ngupingkeun swanten ibu nu halimpu. Disebatkeun swanten istri sanes, pameget sanes. Da karawasna kana kukupingan teh estu matak ngeurik hate. Mangka ibu tiasa ngadamel guguritanana. Da eta we ku guguritan eta teh dugi karas we kana lalakon abdi sorangan. Kabayangkeun pisan sapertos hiji pameget nunuju ka nyenyerian ku hiji istri. Lumeh dikantun tebih atanapi dikantunkeun nikah kanu sanes. Kitu Bu kawietna mah. Oh, jadi kitu enden teh. Upami kitu mah panginten sateacana nikah kacaroge nu ieu teh den kantos kagungan papacangan nu sanes kitu ge panginten da ibu mah mung sakadar maparah manawi laras. Nang empat netep ka ibu sawer tuluy nyarita pokna laras sanes bae mung sakadar wang-wangan ibu wae nanging saleresna kitu tah ieu pisan nuju ku abdi dianggonyong kelit ati sumoreang rasa teh. Dugi katerawas neda terawas mondok rasku hiji papacangan nu saati. Papacangan nu saati kumaha gelis sumuhun nu sami-sami cintana abdi cinta ka anjeunna nu moal tiasa dikumbah 1000 kali sadintena. Atuhnya kitu keneh anjeunna ge panginten sami-sami cintana ka abdi teh mung hanjakal ceuk ning 4 kituna teh bari murubut ngadadak bijil cipanon tuluy neuteup ka ibu sawer. Aeh hanjakal kumaha gelis cing ibu paparinan wartos nu saleresna keun da moal diwartos-wartoskeun kanu sanes ku ibu oge. Ibu sawer bari ragamang nyusutankeun cipanon nu ngalembereh dina pipineng 4 teu disusut ku saputangan tapi ku dampal leungeunna we bakat kumika deudeuhna kaneng 4. Teu kiat Bu, abdi teh teu kiat ngobrolkeunana margi nu dipika cinta ku abdi. Numutkeun wartos mah parantos tilar dunya. Ceuk neng 4 beri sumegruk cerik neng sandiwarni kacidang ngarenjagna kageteun nu meh ngadenge caritaan neng 4 yen papacangan nu dipika cintana teh geus tilar dunya. Hutan parantos tilar dunya saha jenenganana teh geulis sareng kunaon pangna dikersakeun pondok Yuswana nah teu damang walas atanapi kengeng kacilakaan. Kang Mahmud jenenganana teh malih putrana nu ayeuna nikah sareng abdi. Putra pasudia hiji kolot nu teu ngukur kakujur ngeukehan ngolo-ngolo kapun bapa sareng pun biang supagi abdi ditikahkeun ka anjeunna. Oh gitu, jadi ieu teh kapalai sepuh-sepuh enden pang tiasa nikah ka pasudia teh sareng naha papacangan enden maotna teh saatosna kengeng wartos yen enden bade nikah atanapi sateu acana cing ulah kapalang ka ibu wartoskeun. Kieu sakawitna mah abdi ti kapungkur ge bade ditikahkeun ka pasudia parantos kengeng 2 sasih saatosna ditarosan ku pasudia. Nya teras tepang sareng Kang Mahmud teterang yen Kang Mahmud teh putra pasudia atuh abdi pol wae sareng anjeunna papacangan da emutan abdi mah langkung cinta ka Kang Mahmud. Balik-balik kanan ka pasudia ukur pangreremo sepuh da alim-alim acan satadina mah ka pasudia teh lami-lami kapendakna ku abdi yen eta teh putrana. Waktos Kang Mahmud bade angkat ka Jakarta di stasiun Bandung saserengan heula sareng abdi kepergo ku pasudia malih mah pasudia teras nyeuseul ka Kang Mahmud nanging sanes kedah abdi digendeng ku Kang Mahmud dina sareatna mah nyeuselan teh namung bongan Kang Mahmud leleda saurna teh rek mios ka Jakarta ku ngobrol heula
barang ditaroskeun ka Kang Mahmud leres-leres eta teh Ramana atuh kalintang ngagebegna hate abdi teh. Salajengna abdi ngatur siasat supaya teu parebut teuing antawis putra sareng Rama. Nya abdi minang saraya kapun paman. Tuh nu ayeuna nuju aya di payun Mang Wira ngaran abdi digentos jadi parina, tapi keukeuh wae siasat eta teh teu tiasa laksana. Tah kumargi Kang Mahmud teh dipiwarang ku Ramana ka Jakarta, nya enggalna angkat ka Jakarta. Nah atuh barang heuleut saminggu abdi dikintun serat ku sobatna Kang Mahmud. Yen ku Kang Mahmud saurna teh diajak amengan ka situ Patenggang. Nanging saterasna ku Rukman abdi dibantun ka Bagendit, dibantun ka Garut. Mondok di rerencangan Rukman, abdi tos adu glajer we keheul ku ditipu ku Rukman. Majar Kang Mahmud ngantos di Garut, padahal teu aya. Abdi kantos ku Rukman bade diroga hala kahormatan, nanging berkah teu tiasa kengeng. Salajengna abdi minggat ti pamondokan wanci pukul 3 subuh. Sanaos bari sareng keheul, hate mabingah pedah kahormatan diri hiji wanita teu tiasa kengeng ku lalaki culudur samodel Rukman. Dugi ka ayeuna Rukman teh rada kakalieusan upami pendak sareng abdi teh. Nanging keukeuh we ngarencangan pasudia manehna teh majah etang-etang gagentos Kang Mahmud. Kakara semetinya ibu sawer ngarenjag hatena sarta poknanya. Kutan kantos ku lalaki ngaran Rukman bade diroga hala kahormatan den teh. Kumaha jalan-jalana ngahindarkeun lalaki kitu. Dugi ka den tiasa ngajagi kahormatan. Satekah pola Rukman ku abdi diajak nyarita lemes. Diolo sangkan ulah kitu kalakuan. Ku abdi dibobodo yen bade pasrah ka Rukman. Nanging waktosna dinten enjing nu padahal tengah wengi ge abdi mah kabur. Nuhun geulis parantos tiasa ngajagi kahormatan onaman. Kalintang ibu mah nganuhunkeunana dupi eta kumaha wartos-wartos maotna Den Mahmud teh. Eta mah saparantosna 2 minggu kadongkapan ibar yen Kang Mahmud teh katabrak mobil di Jakarta terasa pada harita maot. Malih nu nyaurkeunana ge Ramana pisan da harita Ramana mulih di Jakarta. Saurna teh mayitna mah dikubur we di Jakarta teu dicandak ka dieu. Atuh abdi beki percanten dati Ramana sareng deui Ramana biasa ngayakeun tahlil saminggu lamina. Tah ngawitan ti dieu abdi teh kaetang jalmi gering nangtung ngelang layung. Ras ku panutan nu dipika cinta parantos ngantunkeun maot. Saterasna pun bapa sareng pun biang rupina wae kaolo deui ku pasudia. Damani mamaksa abdi kedah kawin sareng pasudia. Saurna mah etang-etang gegentos putrana nu teu jadi pedah maot. Kapaksa da abdi sieun keuna supata ti sepuh ngagugu kana kapara laina. Mung emutan tetep udur teu aya cagerna. Buah-buah nyorang kaleleban abdi teh. Ming 4 ditungtungan ku nyuuh dina lahunan ibu sawer murubut cipanona tuluy pipiliweun nyegruk bari ngagalemohan ning 4 digalentor kawas ka budak. Dedeh teuing geulis. Nu ulah jadi manah berawit. Yap ka dieu ku ibu sing caket. Nyaah geulis. Teung teuingeun atuhnya eta wartos teh. Dugi ka ditenggelkeun pisan ka salira nu. Ibu, tulungan ibu. Kumaha atuh abdi teh kedah rimbitan kalayan ka hiji pameget nu teu dipikah cinta ku abdi. Tetep abdi cinta ka Kang Mahmud. Sanaos dugi ka disusul kaliang kubur oge. Abdi sanggem tibatan kedah nyorang tugenah rasa salalamina. Neng 4 ngarontokan ka ibu sawer kaayaan di jero kamar timbul ting aling sreukna nu ceurik sedang para tamu gorgar ngararobrol jeung pribumi di tengah imah. Wayang masih keneh rame kadengena sedang sindena beki balalager kadengena. Geulis nu kadieu geulis sing caket ka ibu. Mangka sing percanten ka ibu. Yen ibu nu bakal bumela ka nu. Upami leres-leres nung teh micinta ka jenengan Mahmud. Cobi ka dieu sing caket. Ibu sawer ngenyang neng 4 terus digalemohan seperti kabudak sedang bibirna kunyam-kunyem nyarita lalawunan. Neng 4 ngarenjag terus renghap ranjug telila ngarontok ka ibu sawer bari ngoceak. Ya Allah, dunungan atuh, nuhun.
ieu abdi jahit tina kenyerian, jahit tina kanalangsaan. Hate abdi rajet akibat ku jalma-jalma nu dolim. Kaniaya ngaruksak batin-batin nu lian. Dedeh gelis, ihap urang sami-sami saserangan wengi ieu wengi nu urang duaan. Tong galideur tong salempang, unggal dinten urang bakal patepang. Berang kaganti ku peuting poe nyerelek geus jadi saminggu hampir sabulan. Geus 3 minggu ti harita panganten masih keneh tacan babarengan sare. Alasanana neng 4 ka ibu Ramana daya lian hayang keneh dihibur heula ku ibu sawer atawa ibu sandiwarni nu kungsi nyawer manehna basa kawin. Ibu Ramana mah geus ngarasa isin ku pasudia ku ayana putrana kitu teh atuh sok mineng ngagelenut nyeuksekan putrana. Tapi kekeh neng 4 ngajawabna teh masih keneh hayang dihibur. Perkawis saserangan mondok mah engke oge parantos seep kasukaan abdi sareng ibu sawer mangga moal baha. Kitu jawabanana. Ari ibu Ramana teu boleh ngalelemah hate neng 4 susuganan daek babarengan tereh-tereh. Hiji peuting kira-kira wanci Isa di tengah bumi aya nu bahadreng tiluannya eta ibu Ramana neng 4 ka 3 pasudia nu teu boleh sabar ngadaguan ridona neng 4. Hari neng 4 mah harita wayah kitu teh geus ngaringkeb maneh di kamarna. Matuh di baturan ku ibu sawer teh sakapeung-kapeungeun sok kadenge kaluar ibu sinden atawa ibu sawer ngahariring lagu kidung sariak layung naon wae sakira matak genah kadengena. Harita oge ibu Ramana teu oleh-oleh ka pasudia maparinan cariwasan-cariwasan minangka ngupahan ku leuleuy lemah lembut sangkan ngeunaheun kana pikirna. Ulah kirang-kirang sabarna we Kang Putra malum 4 teh masih keneh bubudakeun numutkeun umurna nembe kana 16 tahun atuh teu kinten we matak ngisinkeunana. Eta mah saha deui nu kedah ngapunten. Bobot pangayon timbang tarajuna mah aya di salira. Insya Allah engke ge kapayun boh enjing boh pageto pun anak dipaparin nasehat nu panjang lebar ku mama sareng ku ibuna suruh mama Suganda. Teu jadi salah sawiosna naon atuh mama. Kangge putra mah tetep bade ngantosan kumaha kareteg mamanahanana wae. Malih ayeuna anjeunna nyaeta pun bojo nuju geget keneh ku hiburan ti neng sandiwarni tukang sawer. Ku putra ge dianteur ka palaina maklum bilih ngajadikeun panyawat kana mamanahanana. Upami teu ditumutkeun ka palaina mah tembal pasudia bari tungkul. Nuhun atuh Kang Putra aya manah kitu mah. Memang boh mama boh ibuna muji kana katabahan manah Kang Putra sareng kasabaranana. Keun da panginten engke oge kangge saha deui mung Kang Putra nu kagungan. Sumuhun. Nya eta mah teu kirang-kirang abdi atanapi putra munajatna ka pangeran supagi anjeunna tiasa longsong mamanahanana. Ibu oge kalintang ngarawaskeun isina ku Kang Putra teh bilih pajahkeun ku ibu teu asak-asak diwarah. Kirang kumaha sirikna sadinten 100 kali ibu mamatahan kanu jadi anak mah. Nanging kitu sareng kitu wae geningan jawabanana teh malih aya oge jangjina ka ibu yen moal baha ka salira Kang Putra saupami parantos bosen dihibur ku neng sandiwarni mah. Tuh gening ka kuping ku ibu galecok we paduduaan sareng neng sandiwarni sakapeung ka kuping nuju ngahariri ngalagu kidung cahya sumirat nyoreang ka tukang malah sok rajeun ka kuping lagu mojang gelis sanes kanten. Keun da moal sabaraha deui waktosna ge 4 teh bosenan piraku saban wengi teuing dikokotan ku juru sawer onaman kawas kalancekna sorangan we da meuni montel apet kacai oge kudu dia anteur ku juru sawer. Ceuk ibuna pada nganasehatan ka pasudia supaya aya dina kasabaran landung kandunganana lair aisanana. Sanggem putra oge bu perkawis eta mah teu aya geneuk maleukmeuk gantara kakaitanana. Kamaklum ku putra ge yen pun bojo teh masih keneh murang kali putra tos tiasa nangtoskeun kapayun mah tangtos pun bojo teh
ngaraos sepuhunana. Ayeuna sakieu karesepna kasenenganana nya urang paparin we hiji kabebasan kangge milari hiburan ku anjeunna nyalira dasanes hiburan ngalantrah atanapi jarambah sakadar di bumi pasudia sanajan hatena mah loba keheulna. Hatur rebu-rebu nuhun selaksa kabingahan ibu sareng mamana kana kawijaksanaan manah Kang Putra nubatan agung kasabaranana. Insyaallah engke oge saha bagianana da Kang Putra nu kagunganana boh siangna boh wengina ibuna ngarasa bungah ku ayana pasudia bangun sabar kacida. Ayeuna mah da parantos wengi geura leleson wae Kang Putra mamage tos nundutan gening keun itu mah tuang rai sinawargon dipangidungkeun kuning sandiwarni laun-laun ge boseneun geura suramana barijung ngadag. Mangga mama mangga ibu bade karulem ti payun putra mah bade ngalantung heula di payun ngaraos harareudang ieu teh. Sumohon sanes ngalelewe puguh mamage ngaraos hareudang rupina bade hujan sur mama Suganda bari ngaleos ka pajuaranana diiring ku istrina. Pasudia ngulisik tina kursi leos indit katepas hareup get diuk dina kursi leng ngalamun mani ulang sarta hatena mah mentegeg sagede gunung ras kuno jadi pamajikan geus sakitu aya kana 3 mingguna can daek diajak babarengan sare sedeng pasudia bati kekerotna we mun nempos sangu bodas mah geus hayang am wae dahar. Padahal mun teu saruana mah jeung awewe tukang nyawer moal kitu peta geurentes hatena. Eukeur mah empat teh resep dipanglagukeun tembang Sunda kari-kari dilayanan ku tukangna da eta ngarah buruhanana puguh we manehna mah genah berang peuting dahar meunang duit meunang sare dina kasur nu arempuk padahal eta teh kamar panganten mana dihiasan ge ieu mah kalah dipake ku tukang sawer asa kagegenahan. Hate pasudia beki kekerekat keheul ka tukang sawer dadak-dadak peuting eta nu leuwih ti sasari ambekenana nepi ka aya maksud hayang ngagebug tukang sawer. Diintip ku aing di mana kaluar rek kacarai moal teu dipentung ku ruyung tuman sarua we jeung halangan kana kasukaan aing. Ieu deui empatna kurang asem pisan nah make daek di walimahan ari mumul di bawah sare bareng mah. Pasudia tuluy ngalaan jasna sok dina panyarandean kursi samping sarungna digulungkeun dina cangkeng supaya singset karasana tuluy nyokot iteuk ruyung kawung nu ngait dina paku. Pek deuleun rasakeun sakedeung deui ge maraneh teh kaluar biasana sok ngadoon mararandi ti peuting awas nyata bukti kana katelengesan anjeun ka kuring. Cek hatena beri tuluy ngintip di balik pantolawang kamar neng 4 keur ngintip kitu kadenge ti jero kamar nu nyararita semu dipegeg sorana jigana teh satengah harewosan. Pemapisan ayeuna mah salira 4 teh kedah kersa ngahiji kulem sareng caroge ulah dugi ka saterasna kieu memang ieu teh hiji jalan nu teu sae. Kumaha kangge tiasana abdi nyerengan mondok ka Pasudia mage paraosan abdi parantos benten kadenge neng 4 nimbalan sora nu tadi benten kumaha nu benten pisan duka atuh kira ngartos abdi ge naon margina badan ngarawas laleuleu satulang sandi watakna lalieur sararebel ngarui we pada melan teh kumaha nu kukupingan teh sararebel sareng pararuyang sumuhun kumaha atuhnya tetela atuh Pat eta teh pada melan urang teh nu ngalantarankeun benten paraosan ka salira 4 teh ku kituna sing tenang geulis ari leres-leres mah kitu panginten iwal ti urang duaan nu kedah tanggal jawabna kumaha atuh Kang kumaha ari parantos kieu sedengkeun moal boa bakal kengeng hiji babendon tinu jadi sepuh Gusti Kang abdi bantuan ngejahat ku engkang tenang geulis sing percanten ka engkang. Pasudia nu ngintip ka cida colohokna hatena ngageter amarahna ngadegdeg bangsat totombeun piraku ibu sawer ngangkangkeun onaman. Pasudia tuluy noong tina liang kunci
kurang ajar, rasakeun kadenge deui ku aing nyebut engkang geus moal sakdeui yen eta teh lalaki lain ibu sawer. Cek gerentesna bari noong. Ulam atuh da abi mah tos tunduh Kang. Teu amtap warah panto digedor ku Pasudia menang 2 kali ngagedor mah teu daekeun muka, tapi barang aya kana 5 kalina brai panto kamar muka. Ibu sawer ngajanteng sisi ranjang bari imut ngagelenyu serta nulak cangkeng sebelah panonan netep ka Pasudia. Sedeng 4 gawena colohok bengong rewaseun pedah digedor pantona ibu ramana neng 4 ting torojol kagareuwahkeun kudu ngagedor bari naros. Naon ieu teh naon? Ibu, ama abi hayang ngariungkeun si juru sawer, cek Pasudia bari tutunjuk. Nah naon maksudna Kang Putra? Abdi teu suka margina meka kuping di ieu kamar aya swanten pamegat. Ayo juru sawer kaluar anjeun. Pasudia popolotot. Tong popolotot anjeun ka kuring. Nah teu nyopanan teuing. Kuring mah aya di kamar sotenan geus meunang angkiran. Geus satujuan kuno kagungan hadas. Tur jenisna menta dihibur ku kuring. Cek ibu sawer bari mesem. Kukuring kadenge yen di kamar aya saudara laki, ayeuna kuring rek minta tanggung jawab ti anjeun kalayan disaksian ku ibu ramana. Kuring kapaksa ngabedol anjeun kaluar pikeun dipariksa nu saestuna, ngarti? Teu aya halanganana, hayo kuring pariksa, tembal ibu sawer. Urang pada kaluar bae ayeuna mah 4 Neng Sandewarni. Kang Putra yaap ka dieu, mama ayeuna nu bakal jadi hakimna. Jeung mariksa kanu duaan wayahna bisikeun aku panggaradahan kasalira Neng ulah teu kersa margi kangge buktos kapercantenan ka Pasudia. Cek ramana Neng 4. Sumangga abdi tumut kasalira mama ayeuna pisan bade ngiringan kana riungan papariosan tinu jadi ramana. Cek Neng Sandewarni. Yaap kadarieu bae ayeuna mah urang ngamimiti ngayakeun pamariosan. Opatanana ngariung dina kursi di pertengahan imah teu aya basa gempur pikeun sepuh-sepuhna tetep tararna. Tamat cenah ieu pamiarsa dongeng anu judulna Mojang Geulis. Ya teh pamiarsa aya embohna ti Bapak Entang Sumarna teh nya. Para maos sadayana kumargi carios Mojang Geulis masih keneh panjang, kinten-kinten 3 jilid deui. Ku ayana kitu ieu carios Mojang Geulis bade diteraskeun dina judul carios Malati Nu Jadi Saksi. Antosan medalna langkung serem, langkung pogot kitu cenah ta pamirsa. Sakitu nu tiasa kapihatur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.